kiai nak kitunya tolong bisa dipanggil diomongin congih pak ya la ilaha kadang-kadang aya begitu nya aya teh nganggo kumpul manggil kiai abe aya barokahna pala dusana geusna diomong beak atuh arek kumaha ge sakege alhamdulillah lembur ditincak ku kiai nu geus loba amalna sanunya doana ijab awas tabah nya kadang-kadang aya kiai palaha pelehe doana ijab nya aya kiai gagah tapi kadang-kadang doana rada lambat diijabah jadi ulah sok anggap sepele pala dulu sadaya nya kudu sarua bae depan kadang-kadang jelema aya nana ieu jarang ngomongna teu disalih ngomongna nya jarang ngomongna tapi eta jelema ibadahna pohara aya nu kitu ta eta nu kitu pala dosa bawa waliullah pentah urang doana heuman nya Allahu akbar urang mah lamun ari ngandalkeun amal wana naonan paperdilah urang itu tadi antara Yahudi deui bangkawara Yahudi kieu ye yas'aluka alul kitab antunazzil alaihim kitaban minas sama Muhammad eta orang-orang Yahudi di Madinah ya minta kanjeun supaya Allah nurunkan kitab sekaligus ngageblek sakieu tah hayang sakieu gebluk gitu sakali turun ulah dicicil-cicil jadi kieu bahasana Muhammad lamun sia bener nabi jeung rasul coba turunkeun eta kitab seperti ka Nabi Musa sekaligus Taurat teh gebluk pan aya nabi baheula diturunan kitabna sekaligus entah dicicil aya Kanjeng Rasul mah pala saya dicicil kan nya coba sekaligus Muhammad pan jadi Kanjeng Rasul bingung bener teh Empat ayat terakhir teh wattaqu yauma turja'una fi ilallah. Paragraf pertama adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Terakhir adalah wattaqu yauma turja'una fi ilallah. Eta teh 20 hiji deui Rasul balik ka wafat. Allahu akbar. Jumlatan wahidatan. Jumlatan seperti anu diturunkan ke Nabi Musa alaihi salam. Naon eta teh ngahese ngahaja. Ngabuburat ke Kanjeng Rasul abi beratkeun Kanjeng Rasul. Nyata anutan di dieu bala dulu sadayana. Kitu maka cek Allah akhirna cek Allah ya ka Kanjeng Rasul. Muhammad nya aya tasrih deui Kanjeng Rasul penyemangat teh. Pa ini istakbarta Muhammad lamun ayeuna Yahudi ngomong kitu ka maneh pa ini istakbarta pakod sa'alu Musa akbaro min jalik Muhammad Musa leuwih parah tibatan anjeun mah karakter sakitu ulang rasa berat tenang we ulang rasa bingung menghadapi Yahudi di bala dulu sadayana cek Allah subhanahu wa ta'ala Musa mah pernah eta ka Nabi Musa si Yahudi teh mental leuwih berat naon bayangkeun Pak mongkieu Yahudi arinallahu jahratan Musa lamun sia bener Nabi jeung Rasul aing mah moal kaiman lamun Allah can ngajarek-rek hareupeun aing bagus hayang ngajarek-rek horeng eta disuluk-suluk dina tafsir peladun sadayana nya Nabi Musa ge nyorang kitu Gusti abi hayang papendak jeung Gusti nya akhirna kan teu kuateun gunung ge teu kuateun sebab lamun ayeuna mah palamun saya urang ningali Allah pantun urang ieu moal kuat Pak moal kuat moman ya Allah ningali ciptaan Allah ge geus teu kuat urang panon kuat komo ningali Gusti moal kuateun can masana engke pala dur saya dina poe kiamat lamun urang geus di surga sebab punten di surga ge pala dosa
bikin menghadapi nikmat surga awak nu ieu mah moal kuat atuh abah awak kos kitu 72 bidadarinya leklok dong pula tuh ya. Maka ketika orang mandi di Talaga Kausar bahwa eta bakal diganti kalasulina sagede Nabi Adam alaihissalam 33 meter luhurna lebarna 8 meter sagupan gede kanjut bawah eta. Ya Allah bah kadang-kadang orang malayanan hiji geus capek komo 72 bidan Mang Tobi subhannya bangkawah aya si kunyuk ieu Yahudi pernah orang arinallahu jahratan akhirnya ku sebab pamentana parah teuing paladur sadayana apa yang terjadi sebenarnya di surat Al-Baqarah fahajatumus soiqatu maka dibere jeritan malaikat Jibril tau kabeh. Makanya lamun geus menta-menta di luar nalar paladur sadayana maka eta bakal Allah yakin nurunkeun siksa. Kalau benar-benar Allah kuasa, coba kau berdoa sekarang supaya turun hujan. Ya, ngaranna mubahalah, mubahalah teh ngadu jajaten, ngadu kekuatan doa. Paladur sosok mubahalah kadang-kadang jelema. Ya, ngadu antara kekuatan doa. Nabi Musa jeung tukang sihir eta ngadu jajaten kan? Jadi nabi. Arinallahu jaratan. Akhirna ku sebab pamentana leuwih teuing walau fahajatul musaiqatu bijulmihim ku sebab jolimna ka Nabi Musa alaihis salam. Lain Nabi Musa teu mampuheun pikeun ayeuna supaya menta Allah ngajarek-etrek encan waktuna. Nya da lamun rek dibahas dina tauhid mah nu kapanggih ieu paladur saya henteu mesti kudu katingali we kumaha tuh. Bener teh bah? Da hitut urang ge kapanggih lain kumaha aya teh hitut sedut deh. Tapi aya teh aya kapanggihna ku ceuli aya itu. Bahkan aya nu kapanggih lain ku panca indra paladur saya kapanggihna lain ku panca indra aya. Naon? Urang seperti bunga ieu, masa bunga tara. Diambuan teu ka ambeun, didenge teu ka denge, dicabak teu ka cabak. Aya bunga aya. Eta karak bentukna malu, tapi ceuk akal bunga teh aya. Kari teu? Mang Tobing sok bunga tara? Oh, sok. Karasa teu? Karasana kumaha? Jadi punten ya iya ilmu tauhid begitu baladur sadayana enak ya seperti ya lamun jelema geus eueuh ruhanian yakin jelema geus teu berharga da bangke disebutna berarti ruh urang aya ieu ruh urang aya teh katingali kadenge henteu kacabak dirasakeun teu karasa tapi aya loh cepalo aya ruh cirina lamun jelema modar berarti geus hese jelema omena masing ayeuna dokter sahebat sadunia paladur saya bahkan dokter lain sadunia hukum salam gaib lah pokona mah titah ngayukeun deui jelema geus paeh moal sanggupeun eta dokter berarti ruh teh aya oke aya teu percaya kana bae hayang ngapanggil hayang ningali Allah engke pae heula subhan makana ka Allah rasa kurang yakin gede ge ka Allah geus kurang yakin ya Allah lamun geus Allah ngomongkeun janjina sing yakin uduni astajib lakum ngadoa sakae wae dijabah sing yakin kana doa naon sebabna nu nyebut astajib na Allah Gusti tugas abdi ngadoa mangga Gusti sebab Gusti geus janji ngijabah piraku tadi ijabah benar tak? Ngan yang terbaik menurut Allah
eta ijabah doa nu tobing ngadoa beunghar teu dibere beunghar horenganan beungharan ditangguhkeun ka aya di anak sebab lamun dibere beunghar ayeuna nyahoan Allah mah ngaran-ngaran tobing moal iceur deui we nu beunghar anakna nu beunghar incuna kitu itulah Allah Subhanahu wa taala nya nah hikam teh malah takun teh paladur sadaya Allahu akbar karena kade Pak urang ulah ngarasa teu diteuteup ku Allah teu didenge ku Allah Allah ieu leuwih johir tibatan anu katingali sebab Allah nyieun anu johir antara anu nyieun jeung anu dijieun kudu johiran anu nyieun lah man urang kahijab kene eta Bani Israil arina Allah jahratan Musa amun siap bener Nabi jeung Rasul coba aing ningali pangeran sing ngajaleketrek hareupeun aing nya akhirna bro malaikat Jibril ngajerit tutung ka tabang kawarah Bani Israil Pak bangkawarah Bani Israil atau Yahudi bangkawarah apa sih nomor kedua palanur sadayana kan kieu tadi teh diudag Firaun kelelap dina sungai Nil ya akhirna palanur sadayana Nabi Musa berangkat ke bukit Turisina arek mendakan Gusti Allah arek meunang kitab teh nya Ten Commandment disebutna palanur sadayana datang ka ditu didinya aya Musa Samiri ieu anak Cina dipulung ku malaikat Jibril diurusan ku malaikat Jibril jadi nyahoan ka malaikat Jibril cek dina hadis henteu sapati-pati jelema nyahoan ka malaikat Jibril di mana-mana nyekel tapak malaikat Jibril ditempelkeun kana naon bae bakal jadi emas makana lamun ayeuna pamemben hayang loba emasna teh anu tapak malaikat Jibril pamemben ditempelkeun bakal jadi emas ya seperti ayeuna paladur sayana kayak anta iksiru wa goli kan anta samsun anta bandrun anta nurun pokok urika dituna aya anta iksiru wa goli engkau Muhammad bagaikan kayu iksir. Apa itu kayu iksir? Kayu iksir teh hiji kayu lamun ditempelkeun kana naon bae eta sesuatu bakal jadi emas. Artina gambaranna lamun jelema geus deukeut make syariat Rasul sabak kawarah-kawarah ge bakal jadi emas. Karena lamun ayeuna Mang Tobing make syariat Rasul jadi emas mulia. Tapi lamun make syariat Firaun jadi cocodot Mang Tobing. Allahu akbar walillahil hamd subhanallah. Ya. Tadi balatur sadayana buang kawar. Ngakot. Erna Musa Samiri nya kita ngumpulkeun emas teh. Dibentuk anak sapi paladur sadayana kan dibentuk anak sapi neangan tapak kuda malaikat jin ditempelkeun ke anak sapi bos ditanya eta anak sapi teh maneh saha aing pangeran aing Musa ka mana kata limbeng neangan aing pugu aing nu dieu goblok eta anak sapi nya akhirna sumatahojul ijlam min badi maka kali-kali ngajadikeun naon eta anak sapi ilahan dijadikeun pangeran di sararembah makana paladur sadayana nya orang-orang Yahudi mah teu wanian maehan naon maehan anak sapi teu wanian dari antara Yahudi ieu aya anu mempercayai bahwa anak sapi ieu adalah pangeran ya tidinya terletakna paladur akhirna paladur sadayana mimba di majaat mulbaina setelah paladur sadayana ka Nabi Musa geus datang mang pirang-pirang mukjizat kan ngalawan Firaun meunang bisa meulah lautan mukjizat teh kehebatan Nabi Musa nya dibuktikan ku Allah Subhanahu wa taala bukti-bukti kenabian jeung karasulan Nabi Musa alaihi salam
tapi ke ngaran si goblok edan tapi tipe Pak, tipe kadang-kadang jelema anu kitu kudu aya bae kiaina eueuh kiaina goblok deui aya eling deui ieu pagawean santri aya kiai mah pinuh berjamaah eueuh kiai kabeh kaulah Yahudi ya makanya Allahu Akbar punten ibadah ini lain karena kiai lah ulah kultus karos teh arek aya kiai arek kiai arek aya toko arek toko berjamaah di masjid kudu tetap berjalan arek aya mualim nuro arek teu cenah anon mualimna geuleuh lempangan wae ngaji wae kaluar ngaja abe aya generasi sebab mualim nuro mualim ini bakal naon nyieun bae sama santri jadi imam mualim nuro imam predator yang macam Yahudi eta punten ya jadi keluar emang oman dan kira di dia bawa apa dia gantian dong misalnya santri anyar misalkan karakter diiring coba tampil di depan mungkin sengaja eker supaya ayat tokoh merah ya jadi kudu makan mengpeng tanu biasa mas santren ulah ngajejok bae di imah makanya punten Pak setiknya jadi panjang ya urusannya agama itu tidak boleh kultus loh tidak boleh kultus ibadah karena seseorang ibadah karena seseorang Kanjeng Rasul maut ya Kanjeng Rasul maut Allah eta Kanjeng Rasul maut Sayyidina Umar ngacung-ngacung pedang sia lamun menyebutkeun Muhammad maut wae cepat sia ayo sia ucup wae cepat sia ulahan mah asli sia cek ngalir lamun menyebutkeun maut awas sia eta nganguk Sayyidina Umar nganguk Pak maka sabada Kanjeng Rasul maut itu sahabat banyak yang murtad deui diriwayatkeun mah sampai 300 eta nu murtad naon sebabna ibadahna kultus karena Kanjeng Rasul maka ngaleleskeun Abu Bakar Sayyidina Umar pada harita nya cek Sayyidina Umar cek Sayyidina Abu Bakar ka Sayyidina Umar ya Umar in kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad yamut wa in kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut hei Umar andai kata kau menyembah Muhammad maka Muhammad sekarang sudah terkujur wafat dan apabila kau menyembah Allah maka Allah hayyun la yamut hidup tidak akan pernah wafat Allah nah iya kadang-kadang di pesantren salafi iya keur aya kiaina rame eueuh kiaina beak santri kan tapi ibadah kultus keneh Yahudi gitu ya makanya kuring maut terus ke budak santri saha we nu ampuh ulah nepi pareng di pesantren lain pesantren kuring lain orang jijerai cuma santri di mana nu penting majukeun agama pesantren kudu terus maju ya contohlah di Sadeng alhamdulillah Pak ente semit contoh di Manon Jaya ente menurun di Manon Jaya ayeuna uang maut Kang Haji Ajis naik kerjaman uang 5.000 Kang Haji Ajis 7.000 di Sadeng kerjaman Bapak genep ratus ayeuna geus aya 800 jadi gitu oke Bang Tobi ya kiai boleh maut tapi pun tanpa pesantren pengajian temenan maut subhan ya kadang-kadang ya Allah Akbar cenah ya cenah kiai lagi maut tolos kiai ulah maut itu surah jeung kieu momen bapak keur lagi mawana di Sadeng kaum baheula mah di empang we cek aya naon para ngising beca teh ya
Ajo lamun sok cebok lagi mawa cai saember teh di luhur empang baheula mah bebecaan teh. Ka beneran tempat ngising ieu di dinya di empang wae cek. Ya, gitu. Isi katingal iku ibu-ibu ngalewat. Kiai ngising cenah. Geblek sudah. Kiai ulah ngising. Pan kiai ini bukan yang tai. Allah Akbar Gusti Allah ya Rabb. Ieu sok lieur jadi kadang-kadang. Jadi punten ibadah ulah kultus ya, urang ulah kultus. Ada seseorang semangat, gak ada seseorang teu jalan. Ada figur jalan, gak ada figur gak jalan. Jalan terus. Agama tidak boleh. Nah, tidak boleh paruh, teu meunang paruh agama. Caan terus. Sok kuring mangga dia nu mampu sahabat teruskeun arek anak saha ge. Muhammad aya mampu mah ridho bahkan kuring malam kiwariga aya nu ngagantian atau aya geus mampu mah hop wae nya berjamaahna rajina segala macam turut tantang. Allah subhanallah la ilaha illallah paladur sadaya teta pas gitu bangkawara ya ditinggalkeun teh nyembah anak sapi nya akhirna geus nyembah anak sapi paladur sadaya eta Nabi Musa diberi kakawasan ku Allah ti tengah hukuman ka saha eta orang-orang Yahudi teh wa ataina Musa sultanan mubina akhirna cek Nabi Musa sia kudu tarobat ngan tobat jelema baheula mah paladur saya titah maehan diri teu tanggung bae nu nyorang nyembah anak sapi ngabunuh sorangan surat Al-Baqarah sebenarnya mencit sorangan tuh tobat jelema baheula memang nur riweuh titah ngabunuh diri sorangan urang mah arek tobat masih tukang mabok tukang ngabunuh ngadoaun gua ya Allah hampura abdi moal deui ninggalkeun salat dihampura ngelang lama subhan ngena tobat kanjeng Rasul ngena Mang Tobing jorang awal embe isakeun ya Allah moal deui Gusti pura tapi nanti memek embe ge dibean subhanallah paladur sadaya dihampura Gusti Allah sakode kos kumaha wae dosa jelema asal tobat teu kudu maehan sorangan ditarima ku Gusti Allah umat Kanjeng Rasul tapi punten umat Nabi Musa alaihissalam paladur sadayana nya gitu tobatna titah maehan diri cuman ieu can anggeus kisah can anggeus mungkin Nabi Musa menyebutkan bahwa Taurat adalah kitab Allah nya wahyu ti Gusti Allah nya paladur sadayana eta Yahudi loba nu teu iman kana kakitaban kitab Taurat zaman Nabi Musa nepikeun ka engke warupana lah pokona mah engke we pokona Haji Dewi banyak bersambung kumaha diangkatna gunung Turisina warupana pokokmut tur jadi gunung Turisina orang diangkat eta orang diangkat Mang Tobing arek digebretkeun ka orang Yahudi kumaha eta masih engke. Semoga kita panjang umur. Warafa'na fawqahum tur wallahu a'lam bissawab. Allah. Ceng hardeung momen geus suping. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnalan dan sunatakan li sami'ihima kanu ngadengina ajan jeung qoman simaan kalawan ngadenge yumanju anu bisa ngabedakeun itu si sami anu rupa kana huruf wa ila sareng lamun teu bisa ngabedakeun lam yatadu maka henteu lam yatadu maka henteu dianggap itu si jama bisi si sami bisi mahi kalawan ngadengina itu si sami kama kaya perkara qala anu ngadaos saha
Sayhuna guru kami sadaya akharon halna akhirkeun nya alimnya akharon halna akhirkeun ayakulu yenta naon yenta ngucap ayakula yenta ngucap itu si same walau gairah mutawadiin sareng sanajan teu boga wudu au junuban atawa junub au haidon atawa haid hilapan beda deui li Subki ka Imam Subki fi iman dina duanana au mutanajian mustanjian atau kristian bima dina perkara ya jaru anu johir itu kaul misla qaulihima umpama ucapanana duanana ilam yalhana lahnan lamun teu cacat lahnan kalawan cacat bigoril makna kalawan ya nama payakti maka ngadatangkeun sisami bikuli kalimatin kalawan saban-saban kalimat apa pirogihi minha dina ngiring-ngiring beresna itu sisame minha dina itu kabeh hatta sehingga pitarji dina tarji wa ilam yasma sareng lamun teu ngadenge si jama hukana ajan walau sami'a ba'dul ajani sareng lamun ngadenge si jama kana sawarena ajan ajaba maka ngajawab si jama pidina ajan wa bima sareng dina perkara lam yasma teu ngadenge wa bima sareng dina perkara lam yasma teu ngadenge si jama hukana ajan walau tarataba sareng lamun nartibkeun al muajibuna saha anu ajan kabeh anu ajan ajaba al kullah maka ngajawab si sami al kullah kana sakabehna walau ba'da sholati sareng sanajan dina sabada salat nasi sami wa yukrau sareng di makruhkeun tarku ijabatil awali naon ninggalkeun ngajawab anu awal wayak tau lil ijabatil wayak tau sareng mutuskeun si same lil ijabati pikeun ngajawab al qiraata kana maca Quran zikra sareng zikir sareng doa waktu krau sareng dimakruhkeun di majamin kanu jima wa qad hajatin sareng anu qada hajat balik ta yajibani ngajawab duanana badal pirogi dina sabada beres kamu solin seperti anu salat in qoroba lamun deukeut non berpisah ilangin liman kajama biamamin kalawan kamar mandi kalawan WC waman sareng jama badanu ari badana sejama mahadar paminat sun kana salian cangkemna sejama naon najis wa in wajada sareng lamun magihan sejama kana perkara yang tataharu anu nyucikeun si jama bi kalawan itu najis masih kene bah berkaitan jeung masalah ajan dina tasawuf mah baladur sadayana tasawufnya lamun ayeuna aya nu ajan urang kalakahan ngobrol eta yakin ceuk tasawuf omongan urang bakal hese didengin aku batu lamun nganasehat eta moal didenge makana lamun ajan eupeul apa antak naon sih 5 menit cicing heula dengekeun eta nomor kadua paladur sadayana di antara anu ngahesekeun sakaratul maut teh
jelema lamun aya kumandang ajan teu daek kajawab kalau kang ngobrol bae eta bakal ngahesekeun kana sakaratul maut. Nomor katilu bakal nimbulkeun teu asa teh nya baladur sareng bakal nimbulkeun teu asa teh. Jadi lamun jelema aya ajan kari-kari ngobrol eureun heula patang naon sih ya kana dina fikih mah kieu wa sunnah sareng disunahkeun ka jelema anu ngadengi ajan jeung qomat baladur saena kitu ngadengina jelas kadenge hurufna baladur sadayana kitu nya simaan baladur sadayana disunahkeun naon disunahkeun teh aya pula walau ghairu mutawadi kitu yen tah ngomong baladur sadayana sanajan teu boga wudu misla qauli ma kana umpama ucapanna eta ajan jeung qomat lamun eta ajan jeung qomatan teu cah dicacan kana mah kitu lamun kadenge jelas mah jawab udah tuturkeun tartib Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah itu jawab kurang ya gitu kumaha lamun teu jelas nu jajana suing maka baladur sadayana eta baladur sadayana teu dianggap kalawan kadenge nah lamun teu jelas mah reubeul-reubeul nu ajana dicirangsat kadenge ngahaluan we tah lamun jelas mah lamun aya di dieu can aja di masjid geus aja kadenge ngahaluangna bahwa ieu sunnah atuh sunnah baladur sadayana ya ta eta cek sayuna akhoron akhirkeun kitu aya pula walau ghairu mutawalliin sanajan teu boga wudu atawa keur junub boga hadas junub atawa keur haid tapi cek Imam Syufi mah aya keur junub jeung haid mah teu sunah ya atawa keur cebok mustanjia baladur sadayana keur istinja baladur sadayana ya bima yajharu menurut qaul jahir misla qauli ma dina umpama ucapan ajan jeung qomat jeung teu cacat dina naon ajan jeung qomatna tapayati maka ngadatangkeun si jama bikuli kalimatin kalamat saban-saban kalimat akba pirogihi dina ngiring-ngiring beresna eta anu ajan dina eta kalimat hatta pitarji kan kamari teh aya tarjinya banyak meme asyhadu alla ilaha illallah ngomongkeun heula lamun kadenge mah teu urang itu tarji sawi kitu nya wa ilam yasma'u sareng sanajan ayeuna teu ngadenge si jama kana tarji lain ajan tadi kana eta tarji teu kadenge keukeuh paladur sana sunah tarji kumaha ayeuna paladur sadayana jelema nya kitu ajana teh kitu kadenge sawareh teu kadenge sawareh ka bawah angin walau samia ba'dul ajani ajabapihi wa fi malam yasma lamun ngadenge si jama kana sawareh ajan jawab dina ajan jeung dina perkara teu kadenge kira-kira ya Allahu akbar jadi asyhadu an la ilaha illallah ya da urang jawab tah nu teu gadeng ka bawah angin sorana bah nya kartos teh bah nya kumaha lamun ayeuna kieu lucu eta bah lamun disadengkau lamun di sadengkau mimiti sadengkau telila beres sadengkau nyambung ka albarokah musola jawab deui karak enak nurui daya Musa
15 menit kadang-kadang eta ngajawaban aja. Kumaha lamun kitu? Sunah teu? Oh jawabna kieu. Walau tarotaba lamun tartib haruntoy nya saha pirang-pirang anu ajan ajaba al-kula jawab sakabehna. Hah? Jawab bae. Sakan di mana? Di masjid mah teu heulaan jawab. Di dia beres ngaji setengah karak beres salat jadi karak sunah ngajawab teu? Jawab ya, jawab. Ya. Walau ba'da sholatihi sareng sanajan geus salat. Ngade ngajan jawab. Apa? Nyawain namanya dalilnya banyak. Jawab tapi sama. Ulah kata ngajawab aja Gusti Allah. Ganjaran sangat baik. Panunggus cenah tadi ngajawab itu. Ya namanya luar biasanya ya. Namun gitu, geus jawaban berarti kabeh. Kecuali barang ya barang si jengkol, si jerai, ya barang mana cokot si jerai. Ieu mah tartib mah ngaruntuy ya. Kata samanya. Wa yukrau tarku ijabatil awal dimakruhkeun ninggalkeun ayeuna aing mah arek ngajawabna nu pandeuri bae nu di majlis aing mah nu teu heula aja teu jawab misalkan ge nya bahwa hak ajan teu heula dikuring pandeur tah ajan ditu ku ieu teu dijawab eta hukumna mah makruh kewan nu di dieu wa yukrau dimakruhkeun tabi tarki ijabatil awal nya. Pertanyaan dia, kumaha Mang Aspa keur maca Quran? Seret bawa aja, terus gentah maca Quran. Oh, wayang tahu sareng megatkeun al aspa'u saha aspa. Oh tapi nah. Lil ijabati pikeun ngajawab ajan hiji alil aiji al qiraata kana baca. Jadi Mang Aspa keur maca Quran dan bawa ajan eureun heula ulah diteruskeun. Ngajawab ajan. 2. Kumaha lamun keur zikir, keur ngoman yeuh. Hello. 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 Allahu akbar. Hello, eta zikir mah menang ganjaran, Wak. Jawab heula ajan eureun. Lil ijabah jawab aja. Pancena can 165 jawab heula ajan. Nah. Kumaha ayeuna paladur sadayana nya gitu. Ya, keur zikir, keur ngadoa aya. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kagu geus keur ngariung nah geus johor jam 2:30 nya keur waktu ngadoa Allahu akbar apa cek tobing teh bangsa jadi berkat rada lila ieu mah si Wahab tah kira-kira kumang tobing disampeurkeun wah cenah aing ngadoa jadi berkat ulah keluar kieu mah aduh ya ayo bah keur wiridan dalaya kadang-kadang sok kagok kuring deuk aja wiridan dalayanya da ajanna teu eureun lah kabeh zikir naon eureun paladur sadaya jadi utamaan keneh ngajawab aja iya kali maafnya ya maaf ya mah lain jorok Mang Tobing keur angkog misalnya subuh kagok bawa aja Allahu akbar jawab toh ya keur
majikan umur pada tobing eta watu krohu sarang dimakruhkeun lima jami'i katobing anu kerjima. Jadi lamun urang keur ngagawean pamajikan makruh mengasrim ngajawab ajan moal menang kan ganjar Allahu Akbar Allahu Akbar bari angkok Allahu Akbar. Aduh Gusti ya Allah ya. Atawa keur ngisi keur modal bawa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Makruh aduh aju kudu kumaha kuring teu hayang ngajawab ajan ngopi heula deui. Nah kopi telat nya. Duh, mana kopi telat eta. Kumaha? Oh, bal yujibani badal pirogi. Nya, balik tajawab di mana? Geus beres sok tobing geus kulakes. Allah Akbar. Asyhadu an la cek apa cek? Kunaon Pak? Jawab aja. Hebat ya bikinnya, luar biasa. Kumaha ayeuna keur salat urang ye, keur salat nya. Keur salat sunnah paladur sadayana nya. Salat sunnah itu urang keur salat sunnah naon nya misalkeun. Sunnah naon ya kabur ajan misalkeun. Hah? Tayatul masjid nyadar bos nyokot speaker bom oman Allah keur salat eta ge sami jawab di mana-mana geus beres salat kamu solin seperti anu salat kitu oge lamun ayeuna kitu paladur sadayana deukeut naon pamisah. Henteu aya jelema ayeuna keur di WC mah paladur sadayana henteu teu wajib teu kudu ngajawab lamun di WC mah teu kudu ngajawab sabadana keur di jero WC geus sabadana geus di WC geus kaliwat ieu nya kitu atawa maman badanahu ma'ada pami najsun sanajan ayeuna kapanggih naon perkara kitu anu pikeun ngabersihkeun nana jelema anu loba najisan keur ngabersihan najis paladur sadayana eta teu sunah ngajawab ajan sabadana geus lewat berarti gitu. Hah? Di WC itu makruhnya kan modal. Oh ai hamam mah lain tempat ngisingnya, lain WC nya. Berarti mah salah maham ieu nya. Laliman jadi ai hamam mah kamar mandi mah di logatna lain WC lain. Jadi di kamar mandi seperti di tampian eta teu makruh. Berarti meunang nu haram teh lamun di WC eta mah haram maksudna ngomongkeun tempat Allah. Berarti ka dieu ge atap lagi lamun jelema loba najisan eta ge teu makruh tetep sunnah itu berarti atap nya. Jadi lamun ayeuna keur mandi bawah di kamar mandi kuring mah tadi ngamakruhna jelema keur di WC gitu. Jadi ieu maksudna di kamar mandi berarti henteu makruh ngajawab ajan jeung jelema anu badanna loba najisan eta teu makruh berarti sunnah. Begitulah para hadirin sadayana tentang masalah ajan. Haduh seru bah penjitanya kita kumaha dina hayya ala sholah bah kana ngaji we bah illa bi hayya ala sholah wallahu